Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa patepang dagu deui. Tiasa sasarengan deui saksana semung di jomantarang langkungan channel Sarsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anak katunda dina dinten kamari jejerna marahali. Mitra supados teu nyangkolong tinggal waktos, mangga atuh urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh. Namung sateu acana tong hilap di subrek, di like, di komen atau ka mitra-mitra anu resep kena seni dongeng hantu atau lebih curig mangga dangukeun di londok salto dina jejer kecelakna Cimata Panganten supados nyangkolong tinggal waktos prung urang dilajeng. Para mitra kaum dangu sadayana, marhali anu ningali foto anu jadi kabogohna nyetan areta. Marhali neuteup eta foto. Nu saterusna marhali macaan status-statusna areta. Aya nu mantak nyentuh kana hate manehanana. Marhali anu nyebut terapi areta anu nyebutkeun masih mika cinta masih mika deudeuh ka seseorang cenah gitu. Eta omongan teh cop pasti dituduhkeun nya tara ka marhali. Areta teu nyangki anjeun bisikan bisa cinta mika deudeuh ka akang. Tapi sanaos gitu urang tetep moal tiasa sesarangan areta. Urang dihadangan ku benteng anu kecil pisan kuatna. Dihadangan ku gunung tur jurang leung kawing anu kecil pisan jerona. Cek marhali bari leungeunna harita ngaklik tanda suka. Marhali terus ninggalian di kahanap nepikakeun manggihan foto areta anu sawaktu di SMA. Sangeus marhali seubeuh ngucak-ngucak media sosial. Bari jeung manehna mah tara nyieun status. Cukup melongkeun we ninggalian batur anu nyieun status nama. Marhali nu antukna reup sare. Isuk-isukna marhali geus singkil pikeun gawe deui di bengkel seperti biasana. Tony jeung Ishak geus tinggal rarung we harita ting kaletrok. Samaruk meureunnan marhali can hudang padahal mah tita tadi oge ti salat subuh. Marhali anu memang geus diuk dina kursi bari niuh kopi tur ngalpus udud. Di duaan harita ting kaletrok. Ya udah teu dikunci sok buka cek marhali ti jero. Pasti buka harita duaan ting tareut teh sireret terus nyera lengir. Sugan teh sareke neh li sareke teh kumah pan tadi teh salat subuh meureun. Ya urang kesingkil kieu urang keur kopi kopi mah cuk ninyuh sorangan kopi mah aya da. Rek ngopi di mana kopina? Ya di ditu di dapur mah di dieu tuh cek marhali harita. Antukna Isa karita ngingkig nyen kopi 2 gelas jeung Kang Tony. Lantaran waktu masih kena jam 7 lebih saparapat. Jadi duaan teh ngararopi. Nu kebenaran Isa karita meuli gorengan di jalan da cenah di imah teh kaburu masak pamajikanana riweuh ku budak. Antukna gorengan harita temprakeun dina meja dilalahar ku sararea. Mani karasa nikmatna keh jeung babaturan anu sahate. Tony Isa anu katingali resep ka marhali. Ya kitu di marhali taya bedana we. Di antara maranehanana tara aya pacogregan itu jeung ieu. Waktu beuki nyerek ka beurang jam 8 bengkel geus dibuka. Marhali seperti biasa we manehanana. Kugurudukan di hanapeun mesin ngomean mobil. Anu mana geus 2 poe eta mobil teh diomean can keneh
kelar. Sabab order di oge memang can aya lantaran Rohman anu keur ka Bogor teh nyatana keur neangan owner deal. Di Bandung neangan owner deal memang itu. Lantaran mobilna mau kasebutkeun mobil lama. Jadi otomatis kudu pesen nyatana di daerah Bogor. Marhali anu keur kukurudukan harita digeroan ku Ishak sabab aya lalaki nu nanyakeun marhali. Li anu neangan li. Saha? Duka tuh. Marhali kerung sabab manehna teu ngarasa boga kawabuhan anu lain. Marhali harita langsung keluar. Pas ningali Marhali gebeg. Sabab tetela Marhali apal kaeta jalma nu nangtung. Jalma anu make kameja bodas awak jangkung tetep tur tegap. Anu tetela geuningan eta teh Indra. Ishak jeung Tony anu cengkat harita nitip seukeut ka Marhali nya oge ka Indra. Pok Marhali harita ngomong, Indra. Oh jadi di dieu ente gawe teh? Memang saya mah di dieu. Memang kumaha kitu? Teu nyangka euy aya sugan teh digawe di kantor teh di mana? Naon bedana di kantor jeung di dieu? Nu penting mah saya mah gawe halal we. Ishak harita ngomong ka Tony. Saha sia teh jalma teh? Siga-siga dengan urusan pasehaeun teh mah. Teuing atuh urang kita apal. Cek Tony oge sarua. Li, saya mau ngobrol euy. Emang ngobrol naon? Saya yang apal. Dirinya wabuh teu kareta. Areta mana ya? Cek Marhali kerung pura-pura. Alah, areta mana? Eta nu kamari bareng jeung saya. Panyaho saya karapanggih meureun. Emang kunaon? Lamun karapanggih saya teu percaya. Soalna ningali areta nu beda. Beda, maksudna beda kumaha? Iwal ti jalma gebleg anu memang moal ngarti. Areta lo memerhatikan ente. Lo memerhatikan Kak kuring. Benar. Mungkin berenang cek areta. Keanehan beren dina kuring. Lain ku masalah keanehan. Saya ningali areta seperti areta ningali kamu teh seperti jalma anu memang geus pernah apal tur akrab. Indra, kamu kan rek kawin. Nya memang rek kawin. Saya boga awewe pania. Nya, tapi masih kene nimburukeun calon pamajikan ente. Laki anu kakarawawu. Pantas ente coba lamun ieu nepi ka nyahoan ku areta. Urusanna bakal ribet pasti. Li ngakulah jujur. Bener areta pernah hubungan jeung ente? Kunaon make kada sakayang apal? Karena urusan baturi teh. Namun ente aya rek kawin, tinggal kawin. Masalah. Saya mah yang ngadenge jawabanana. Tony jeung Ishak harita nararangtu ngabararetem. Leuwih hade urang ngobrol itu yuk. Cek Marhali bari ngaleos ti heula. Ishak pok ngomong, mana li? Ka teras lah.
Sedangkan Indra oge hari nyamperkeun nuturkeun tukangeunana Indra atan mi nuturkeun Marhali ek dua radio. Maksud kamu teh kunaon? Datang ka dieu kuret nanyakeun saya hubungan jeung Areta gitu. Benar. Atas dasar naon ente nuduh kuring hubungannya Areta? Atas dasar beja anu pernah katarima ku kuring. Beja anu katarima ku kuring. Di mana? Di kuring boga pengawal. Pamarjuk boga pengawal. Anu tangtu pengawal kuring jeung pengawal pamarjuk. Jauh. Yen kamu pernah datang terus diusir. Terus di karunya sabatan maka ente maka jeung karunya soalna ente salah prakna. Ente jeung Areta jauh tanah ka langit. Diri ibarat pasir ngeudek-ngeudek gunung non piit ngeudek-ngeudek pasir. Anu tangtuna mah bisa sauluh kumaha oge. Ibarat langit jeung bumi jauh. Kayaan Areta nu geulis, beunghar, sukses. Sementara kamu Marhali ngahulang. Pada ngadenge ucapanana Indra. Rasa panas amarah dina hate Marhali. Ieu jelema teh neangan masalah. Tapi Marhali sakuat tenaga mempera awak. Oh jadi ente ka dieu teh kudu kitu hungkul. Loba anu rek diobrolkeun ku kuring. Ya sok atuh obrolkeun. Beungpeung saya keur sabar, beungpeung saya keur bener, sok obrolkeun ku kuring. Ayo. Cek Marhali harita. Ek sakalian ngopi heula. Oh teu kudu. Jadi kieu li. Wayahna ilaing isukan ulah milu jeung pania. Ulah milu jeung pania. Ka mana? Ka undangan. Memang sabab bisa ngaganggu suasana. Ngaganggu suasana. Naon hubunganana saya datang jeung ngaganggu suasana? Ya hubunganana jelas li. Tengekeun di. Ente urut ka bogohna Areta. Kita kan urut kan. Lain eukeur. Tapi tetep li. Terus lamun saya teu datang ka dinya, artina pania oge berarti mun teu datang ka dinya. Kumaha lamun Areta nanyakeun. Terus dibejakeun saha nu ngalarang pania jeung saya datang ka dinya. Kusaha bakal dibejakeun tentang tuna Indra. Calon suami tercintana. Indra ngahulang. Ya saya mah masalah da saya mah sebenarnya kamari oge tidak arek datang. Ngan pada pania anu memaksa kudu datang ka ditu. Ayeuna lamun kamu ngalarang ke saya ka ditu, teu masalah keur saya mah. Da saya ge embung sebenarnya mah. Mun teu karunya ka pania mah. Ya sok we. Terus naon deui atuh rek? Rek diobrolkeun. Soalnya saya keur gereja ya. Di ente masih bogoh ka Areta. Indra. Kamu ulah ngalebar kemana-mana, Indra. Kamu calon salakina Areta. Saya geus eueuh hubungan jeung nanaon semenjak kamu menjadi calon salakina. Lamun kuring menyebutkeun masih kena aya rasa, masih kena aya bogoh wajar. Sabab Areta santeuna urut ka bogoh kuring. Ngerti enggak? Kuring ini kuring pisahna jeung Areta lain ku masalah pasea, lain ku masalah itu ieu, tapi masalah larangan orang tua. Kamu ngerti teu? Cek Marhali anu rada kasunut hatena. Tingali beungeut Marhali anu beureum.
Sedangkan Indra harita anu pok ngomong deui. Tapi saya rek omat-omatan li. Lamun kanyahoan kamu bebarengan jeung Areta bisa tukang saya. Nyaho bener akibatna. Kamu ngancam. Jelas saya ngancam. Kamu tuh percaya diri. Lain ku masalah tuh percaya diri. Buktina lebih ngancam-ngancam gitu. Berarti kamu tuh percaya oke ke calon pamajikan anjeun. Kamu tuh percaya ke pemajikan anjeun nyatana ka Areta. Geus, aya nama saya rek gawe deui. Geura laksanakeun kawin ente. Puaskeun ka hayang ente. Ceuk Marhali bari ngaleos teu ngareret ka Indra. Di. Indra harita mengpeos ek ngunag ka Marhali. Tapi Marhali tinggal layanan. Lamun kongang mah Marhali teh hayang kebotan kana beungeutna eta jalma. Anu geus wani kurang ajar segala rupa make jeung ngalarang segala rupa. Dirina jeung pania anu rek kaondangan. Niat arek kaondangan. Isa karita nyampeurkeun ka Marhali anu katingali beureum beungeut jeung Tony. Pok Isa karita ngomong. Mana on li? Udah naon biasa. Ceuk Marhali bari asup deui kana kolong mobil, nu saterusna ngome itu jeung ngome ieu. Tony jeung Isa ge anu harita nanyakeun. Oge teu ditemahalan. Sedangkeun Indra anu ningali Marhali anu siga nu amek nakaranan ka diri. Rada gimir sabenerna mah ningali awak Marhali nu jangkung badag gawas kitu. Sedangkan Indra kur lenyang we hungkul. Ari jangkung badan leutik. Sakali ngakebot ke cek paribasan atau sakali ngaceuang, Indra geus pasti bakal ditotong. Buru-buru Indra harita ngingkig naik kana mobilna plesut ninggalkeun eta pitempatan. Marhali bingung di mana Indra bisa apaleun alamat manehanana. Di mana Indra bisa nyaho alamat manehanana. Tapi ka waktu harita Marhali can menang informasi atau can menang keterangan di mana Indra sebenarnya apal ke tempat maneh. Nah, manehna aya anu ningalikeun, aya anu ngamata-mataan atawa kumaha. Sabab sakanyaho manehanana eueuh hiji oge jalma babaturanna anu apal kana tempat manehanana. Komo deui model Indra anu lain babaturanna. Waktu anu nyerelek bagi kabeurang. Kira-kira 1:30 Marhali anu kakarak dahar lantaran Marhali sok nyangu. Tara meuli ka warteg model Tony atau Isak. Kadang-kadang Tony oge jeung Isak teh meuli ka warteg lamun timahna teu basa. Majikanana keur sibuk. Seperti dina poe harita Tony jeung Isak maranehanana dahar di mana Marhali. Di luarana anu geus ngadararaweung nu kakarak berek dahar ting klenyut. Marhali anu sukuna duanana harita gogoleran dina porsi panjang diangkat kalau nya kitu di Tony anu ngagoler dina terlas. Sedangkan Isak anu lalangkarakan bari ningalian HP. Pok Tony harita ngomong ka Marhali. Di saha anu tadi teh? Yah jelema teh hidang euy. Ngaranna teh Indra teh. Indra wau di mana? Sebenarnya teh ngaca wau sih. Kamari pas jalan jeung pania. Papangi di alun-alun ya di restoran. Terus siga nu amek ding. Pas manehanana bareng jeung Areta. Areta kaboga maneh teh Lin? Terus ya pania teh kenalan we jeung Indra. Saya dikenalkeun. Ka Indra oge ka Pani ka Areta. Pania jelas teu apalin yen Areta teh urut ka boga saya. Ngobrol we tah. Terus si Pania teh mawa si Areta ka meja saya. Malah sempet ditinggalkeun kacai heula ku si Pania teh. Terus yang bener si Indra yang ngintip beuneunan sawabna ningali Areta anu ceurik harita. Oh, jadi kasus sama didinya benernya. Itulah. Jadi si Indra berenang teuing kumaha jeung saya bingung di mana si Indra bisa apal tempat ieu gitu.
Ai jelema kitu mah geus teu aneh li. Pasti manehna boga mata-mata sih boga anak buah pan. Nya sih sakitu nama saya tadi. Pikiran teh pasti ka dinya. Terus ayeuna kumaha tuh? Ya, si Indra teh make jeung larang-larang saya jeung Pania bikin datang ka undangan. Nyata ka undangan perkawinan manehna jeung Areta. Dirinya rek datang tapi hari saya mau ke Pania. Di Pania opi aku nolak berenang. Pania viraku malah ngahadiran. Sedangkan Areta jeung Pania teh kan babaturanana. Masa malah sakanya saya babaturan SMA. Nah ningan apal? Ningali Facebook nah kapanan. Oh. Wah, bisa-bisa gawat teh euy. Geus kumaha deui berenang. Berarti kudu disanghareupan we. Da urang lamun teu nyang hareupan oge bakal dianggapna cemen atau kumaha, lain orang sosokan wani atau kumaha. Tapi memang jelema model gitu mah memang kudu dilawan sih. Memang benar sih li. Lamun ningali dina awak mun misalkan didinya digelutkeun kitu jeung si Indra. Wah, jauh tanah ka langit atuh. Sakali ngabebeutkeun ge si Indra kok leungeun didinya nu bararadag geus kitu. Heh, geus we. Lain masalah kitu. Tadi gelut mah teu budak nonton terleutik nu gede boga pangarti mah halus. Tetep we dia mah beda we carana nu rada kurang sehat gitu si Indrana. Oke jeung nyangka urang hubungan keneh jeung si Areta. Masalah hubungan jeung si Areta jeung teu mah eta rahasia urang sebenarnya mah. Dina urangna ayeuna misalnya disepakat jeung si nanti jeung si Areta. Emang urang masih keneh mika cinta mah masih keneh mika boga sabab urang pisah teh lain ku masalah putus atawa pasea atau kumaha. Masalah naon urang jeung Areta mah. Nya sih mah bisa dibohongan aya hate mah dibejakeun eta ya dibejakeun sakabehanana oge jelas kalayat. Terus kumaha teh si eta ya intina mah ngalarang we ada saya kan mah bisa dilarang-larang aya masalah bogoh mah maneh bogoh sok anu boga salaki bisa dilarang moal kan ulah dilakukeun maksudna ulah dilakukeun resep meunang tapi secara ngeureyan secara langsung atawa kumaha kan ulah meureun bogoh mah da jelema mah kabeh oge bisa boga panon boga mau boga itu boga pangaresep resep ieu ka artis anu ieu boga resep ieu ka pamajikan anu meunang resep ngan peda ulah dilakukeun tapi kakeun tina resep jadi ujung-ujungna saling ulah kan ari kitu mah nya sih bener li bener nu bisa ngalarang karena masalah kitu mah nya sih jadi kumaha tuh ayeuna terusna ya urang mah ayeuna mah jarak biasa we kieu nya kitu we ulah mundur je mun bisa maju mun bisa mah sih kumaha sih awena si Areta teh ya ngapal ya cek marahali nu kabeneran boga foto anu menang nyokot tina Facebook lantaran teuing kunaon hatena asa teu mikeun lamun kudu kawin ka Indra marahali teh atanapi Areta teh matak potro Areta nu pangalusna hari tadi cokot tina Facebook secara paling we intina mah kitu tapi dalam singkajangan ku Areta ge ada makan anak mal naon mal nyarekan mal naon bunga nu aya paling Areta astagfirullahaladzim di teu salah teh teu salah kumaha maksudna ieu mah digelis-gelis teuing lamun dibanding-bandingnya si Pania jigan mah gelisan ieu we waduh ieu mah semok anjir sedang si Pania mah jangkung jangkis nya tapi dah sajen kejenting geulis kumaha oge tetep lain bagian urang milik batur cek marahali harita bari ngasupkeun di HP na anu Isak jeung tadi macan seubeung ningali beungeut Areta nu mang geulis ayo gawe deui seberang ge geuning nya atuh ya urang teh kudu mah istirahat jam 11 tah make jam 2 tuh harsa oke jeung nuturkeun urang sagala tuh ada tuh dah hareunan aya di imah tinggal cokot sorangan atuh cek marahali bari nguniang cengkat salat can geus atuh salat mah geus we aya antukna sararea harita balik deui ini ke pagawean nyata ka bengkel jongjon nepi ka sore nepi ka tutupna marahali Tony jeung Isak manehna ngoprek mobil Tony nu kebenaran geus beres mesinna teh Isak anu beres kan marahali anu encan teh lantaran ngadagoan owner dealna anu memang keur dibeli ku Rohman anu can masih keur murah sanggeus sararea balik marahali anu geus bebersih di kamar
Geus sasapu geus ngepel itu jeung ieuna lantaran sorangan manehanana. Weu batur kaluman nonton TV balik deui itu jeung ieuna mah kitu we jeung kitu. Nyaho HP oge da kur nyaho HP we hungkul. Pas sore kira-kira memeh magrib beredan. Geuning harita telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Marhali nuju di mana? Oh, Pania. Akang nuju di bumi. Naon gitu Pania? Kang Marhali kerasa jejak kampanian tuh. Jasa kemana? Kalau resan di bumi teh saha ieu teh. Kemana? Paroman ayeuna nuju di Bogor. Dacan uwi duka bade uwi duka ayeuna. Moal. Kamari penjebatna bade ayeuna uwi tapi teh acan aya wae kieu geuning. Emang Pania bade ka mana? Duh. Paniat teh pugu pergi pisan Kang ka Cimahi. Oh, pergi ke Cimahi. Ka saha ka rencangan ka saudara terapi. Ka saudara Kang. Oh, Kumaha teh teh Kang? Margi piraku abdi keur nyalira sakeung Kang pergi ka Cimahi nyalira teh nyangge nganggo mobil. cek Pania harita. Marhali ngahulang. Bingung manehna oge. Cobi waktu ka dieu. Akang gersa kan? Insyaallah. Tapi amin teu. Henteu lah. Pergi hungkul. Cek Pania harita atoheun. Cantos tukangnya. Abi ayeuna bade ka dinya. Oh nyamun atuh di atasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggeus puguh kitu mah Pania harita langsung init ninggalkeun eta pitempatan teuing di mana. Ngan anu jelas nuju ka imahna Rohman anu aya di Cicadas. Marhali anu posisina harita geus make baju pakaian bersih. Lantaran geus beres gawe. Marhali anu ngagoan di hareup harita bari diuk. Bari ngalenyun we udud tamah kopi sagelas. Heuleut setengah jam Pania geus nepi deui. Marhali oge geus sosongeteun. Liuk deui. Nyeri beuheung sosongeteun tapi Pania keur muncul. Mobil kadenge ngagerung. Warna mobil anu biru silver harita. Asup ka pakarangan. Jurut Pania turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pania harita nyolongkrong. Suntangan ka Marhali. Orang mana teh Januwi gitu kan? Manawi puguh teh acan ieu teh. Emang aya pikir seunaan ka Cimahi sih? Uga picarioseun abi teh pugu ka Nyawargi gitu. Hartana teh geus sanes nelpon. Satiraos Kang. Masalahna ieu mah perkawis penting gitu ya dina telepon rada kirang raoseun gitu. Akang tuh siap. Insyaallah atas. Tapi kumaha nya Pami aya Parohman? Ya Pami aya Parohman paling oge telepon. Biasa tuh abi nelpon ayeuna nya ka Parohman. Pania tengah nunggu jawaban ti Marhali. Langsung nelpon ka Rohman nu kabener ditarima. Nu teu kungsi lila Pania geus tutup di telepon. Terus imut ngaglenyu neutup ka Marhali. Kumaha? Mangga saurna mah. Satengah wangi teuing cenah kitu. Marhali bade euy. Ayeuna Parohman bade euy. Saurna mangke rada wengian cenah. Oh, nyantos atuh kitu mah. Aya tuh. Ieu kuncina. Marhali nyokot kunci. Dua anak naik kana mobil. Lesur Marhali jeung Pania harita ninggalkeun eta pitempatan nuju ka hiji tempat anu mana eta tempatnya mangrupakeun tempat di Cimahi. Marhali anu mawa mobil ayeuna mah rada lancar. Teu kaku teuing kaos mimiti. Sabab lain sakali dua kali aya kana 5 kali meureun mawa mobil nu kaditu ka dieu dina jarak nu jauh ongko. Jadi santeuna bisa kakuasa mobil anu Pania teh. Sajam di perjalanan lantaran kajebak ku macet ongko. Pangpang nama daerah Ciberem, Cijerah, Mararacet. Marhali nu antugna nepi ka selesai hiji imah anu kacida megahna nu aya di
Cimahi. Para mitra kaum dangu sadayana. Marhali barang nepi ka imah anu megahna ka Cidatangan. Marhali sempat kaget. Mobil diasupkeun harita ka pakarangan. Pania. Kang. Itu bumi saha? Teh Bumi Aki puguh. Oh. Iya, Bumi Aki apa nih ya? Enten ari aki-aki mah piraku teuing di telepon tuh Kang. Sok tarapuguh. Oh. Paingan atuh. Ayo Pania harita jeung Marhali langsung turun. Pania anu montel harita dina leungeun Marhali. Sanggeus tepi kana panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadenge anu leumpang di jero. Waalaikumsalam. Non Pania. Kata pembantuna harita langsung mukakeun panto. Aki aya. Aki aya, mangga kalebet non. Cek pembantuna harita. Pania jeung Marhali haring langsung asup ke jero imah. Langsung asup ka non ngaranna teh ruang tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung saha teh? Cek aki-aki bari urang rorong harita. Sanajan aki-aki buku cawi bodas, tapi katingali tegep tur seger. Inungna nini na oge sarua harita sanajan anu geus kakolotan sakitu. Tapi masih kira awas. Pania teteh. Mohone. Pania bari nyolongkrong nyodorkeun leungeun harita suntangan kada jadi ninina bari capak cipiki teu pada biasa. Nya kitu deui ka Aki. Nya kitu deui Marhali harita langsung nyerongkrong. Iya Kang. Aki teh. Oh. Datangkeun Aki abdi Marhali rerencangan Pania. Waduh. Kasepna keren boga kabogoh teh ieu. Pania harita seri mesem nyebutkeun kabogoh cenah cek Akina. Ari beungeut mah katingali mani beureum euy. Pania. Kabogoh ieu teh geuningan geulis. Rencangan nek. Rencangan naon mani kasep kieu lebar. Sok calik sok. Jang salik. Cek sini nih harita. Boni. Aki. Gek Marhali harita diuk. Ya gitu di Pania diuk digegireun Marhali. Ki. Nini. Selesai naon sih? Sebenarnya aya obrolan penting tadinya Aki teh. Yang paling penting naon Ki? Kieu Pania. Aki teh kapan geus kolot. Perusahaan gitu nu ngatur. Kamari kabeneran boga asisten oge kapanan apal sorangan ngundurkeun diri.
Sabab pengunduran diri memang asup akal. Manehna hayang mulang nyaeta ka Kalimantan. Hayang ngahiji jeung nu jadi keluarga. Sabab manehna oge pamajikan lagi sarua urang Kalimantan. Muka beneran cenah kolotna di ditu rek buka perusahaan. Jadi kapaksa perusahaan aki teh ayeuna keur aya kakosongan. Mangkani jabatan nu ditipingenakeun ku eta asisten aki teh jabatan penting panan. Terus maksud Aki nyahuran pania kumaha? Jadi kieu pania. Perusahaan aki nu kabener-benerna aya di kota Bandung kapanan. Leuwih hade dicepeng ku hidep pania. Apaanan pania oge nyepeng taksi tuh kumahanya? Taksi bisa kudu lain. Sabab perusahaan aki memang kudu dicepeng ku jalma-jalma anu memang bener-bener hebat. Pania hari tunggu bing. Kudu ka mana manehanana? Neangan tu pitulung. Lain ku masalah kesusahan atau itu neangan pitulung. Sabab pania kudu tangtu kudu boga babaturan anu memang benar-benar dipercaya. Pikeun nyuluran manehanana di tempat taksi. Eta ge lain asisten pribadi tapi kurasa kurang percaya. Oh. Kunaon ngahulang? Bingung. Anas bingung Ki. Margi pania kedah milari jalmi anu memang leres-leres dipercanten. Aki tahari tangareret kamar hali nu kertunggu. Jang marhali. Mohon Pak. Damal di mana? Abdi damal di bengkel Pak. Aki damal di bengkel. Di bengkel? Maksudna nu boga bengkel. Bujang-bujang boga kado bengkel Aki. Abdi mah karyawan tukang pupul husuk we di bengkel. Aki teh harita ningalikeun neuteub seukeut ka marhali. Asa percaya teu percaya lamun marhali pagawe bengkel. Sabab ningali dina tangtungan awakna anu tegep kawas kitu. Ret eta aki teh anu ngaranna Aki Mardani teh. Harita ngareret ka incuna pania nu keur tunggu. Pania. Mun Ki. Kumaha? Lamun kabogo hidup. Aki ujug jol-jol percaya ieu ka kabogo hidup. Nya langkung Aki ai percanten mah. Cek pania atoheun. Sabab kahayang manehna ge marhali anu jadi bos teh. Pania. Oke, Aki punten. Pamimirang abi lelepat. Nah kunaon? Margi abi mah jalma anu malang-mang mulung teu tiasa naon-naon. Teu ngartos naon-naon. Abdi teu sakola mung lulusan oge SD gen teu tamat. Marhali. Piraku teu tamat SD. Nuhun Aki, manggi ka marhali teh. Nuju SD teh surna. Anjeunna dikantunkeun ku sepuh-sepuhna. Maksudna ditinggalkeun ka mana? Ya. Ditinggalkeun maot. Boga dulur. Alasan.
abdi teu dulur teu baraya, teu sanak teu pamili. Abdi oge ayeuna calik sareng rencangan niatan abdi kadu bengkel. Uru satadina aki teh percaya ka hideung. Pikeun nyepeng perusahaan aki nyaetana PT Jaya Makmur. Perusahaan aki teh anu bergerak dina bidang properti. Lamun ayeuna eueuh nu ngurus eta lebar. Sabab dina bidang properti teh ayeuna memang hebat. Nu penting jago dina masalah lobina. Kamarani Mah entah satu cana Kang. mania sanos dipaksakeun oge. Akang nyanak eta perusahaan. Akang kada mimpin perusahaan. Tangtosna sanes kauntungan anu diraih tapi malah kabuntu pangitan. Margi akang teu terang seluk-belukna perusahaan teh kos kumaha. Akang mung istilahna mah biasa kerja kasar. Ayeuna kedah nyepeng kana sagala rupi. Anu tangtosna kanggo akang mah salaresna mah atur nuhun pisan. Akang teh parantos dipercanten itu sareng ieuna oge ku pania oge ku aki. Tapi perkawis nyepeng perusahaan jujur kanggo abdi teu sangem, Pak. Ieu nih Mohon Aki. nu kieu nu dibutuhkeun Jang Marhali digawe di aki sanajan memang nu dibutuhkeun pangalaman tapi kajujuran tangguh diutamakeun. Aki geus ningali tur ngadenge bieu obrolan hidup. Lain cangtang tu nolak. Tapi hidup padahal bisa. Make jeung nolak. Aki yakin diri hidup mampu. Sanajan hiri hidup. Sakadar lulusan. Itu lulus SD cek paribasana. Umah nini cek pamikir. Nini. Ya, peninggal ini oge memang gitu. Yang marali teh. Dina omongan anu kalem. Dina pikiran anu jauh. Yakin perusahaan PT Jaya Makmur bakal hebat dicekel ku Jang Marhali. Punten ini. Aki. Hatur nuhun pisan abdi parantos dipercanten di sagala rupi. Tapi sakali deui. Pami nyepeng perusahaan. Tangtos nanti kedah sanes lalawor aki. Kedah asak-asak. Kedah ngartos seluk-belukna itu jeung ieuna dina bidang perusahaan. Naon anu memang diperyogikan nyepeng perusahaan kedah nu ahlina pemisahan kanu ahlina kanton ngantos we kehancuran itu perusahaan. Aki percaya biasana jalma di serenan perusahaan bakal nyebutkeun ieu perusahaan insya Allah bakal sukses dina leungeunna. Tapi hidup ngadon tunggu kehancuranana. Pania ulah ditinggalkeun ieu lalaki memang hebat. Pania seuri harita atoh buka cida pisan atoh. Kapan halin kertung. Yang Marhali
Mak, Aki pentas nyaras gitu. Nyak madei. Ya mas perusahaan ke mak. Nia, jujur akang kita senang. Akang alim perusahaan oke kahancur ke akang. Marhali Aki geus nunjuk ka idep cepeng perusahaan. Aki 100%. Ya, denge. Tanda kepercayaan di Aki. Aki kakara wawuh, kakara naho, kakara nempo ka anjeun marhali. Tapi karisma hidup jelas. Karisma hidup nunjukkeun hiji karisma seorang pamimpin. Nunjukkeun bahasa-bahasa seorang pamimpin anu agung. Aki nyerenkeun ieu perusahaan. Kalayan gampang, teu kudu make proses itu jeung ieu. Aki percaya. Nyerenkeun kepercayaan ka diri hidup. Tapi ki marhali ancur jeung henteuna perusahaan kumaha nu diparentahkeun ku anjeun. Hidup tinggal diuk dina kursi ningali laporan engke aya asisten Aki nu bakal mamatahan saujrak. Marhali ngahulang. Manehna nolak sabaraha kali nolak. Manehna henteu hawak, manehna henteu sarakah. Rumasa dirina memang teu sakola. Ayeuna disarenan perusahaan kalayan ikhlas. Manehna nu kakarap panggih saha oge jalma nu kakarap panggih mah moal aya diwati marhali we beureut. Manehna geus disarenan perusahaan ku aki-aki anu ngaran Pamardani anu gagah. Akina pania. Kunaon Aki Mardani nyerenkeun perusahaan nu maksudna ka pania? Sabab Aki Mardani budakna ku hiji-hijina nyaetana Rahmat. Rahmat oge budakna ku hiji-hijina nyatana pania. Kurus sakitu-kituna keluargana we deui. Anu matak lebih sarenan teh nya tangtuna nu anak, incuna beureunana nu hiji-hijina deh incuna teh. Nyatana pania. Anu kabeneran pisan pania kadinya teh mawa hiji lalaki anu pinuh karisma nu ngaran Marhali sanajan jauh tina kata sampurna dina masalah urusan sakola. Jelas Marhali di sakola. Tapi urusan karisma Marhali meunang. Karisma seorang pamimpin keur Marhali geus aya dina awak. Awak jangkung dedeg hade rupa hade. Nanti dedeg sampai rupa hade. Marhali nu ngahulang mulak malik pikiranana. Tarima entong, tong ditarima. Tarima entong, tong ditarima. Bingung keur Marhali. Maneg mayong keur Marhali. Sedengkeun Aki Mardani tita tadi neuteub seukeut ka Marhali nya kitu Nini Mardani. Pania oge milu neuteub ka Marhali nu keur ngahulangan. Marhali mohon Aki cek Marhali rada kaget. Geus teu kudu diit pikiran itu jeung ieu. Intina Aki percaya ka hidup. Pania Mohon Aki. timimiti isu. Marhali bawa ke perusahaan tingalikeun perusahaan PT Jaya Makmur Abadi. Tingalikeun sagala rupana. Sina dipelajari ku Marhali. Tapi ki Marhali ulah ngabangka.
Ieu pagawean anu memang hebat. Aki percaya bangun ieu perusahaan hidup pasti bisa. Antukna marhali ngerasa tunuh di pikiranan. Lieur di pikiranan. Ek teu kitu kumaha. Anyal pinangih col kadinya col dibere perusahaan. Di punten sampai acana. Abdi jami malang mengmulung. Anu hirup sesoranganan di kota Bandung. Bunga nalakeun babaturan rencangan abdi. Ayeuna dongkap ka dieu ngadon tetawisan perusahaan. Abdi salaresna bingah amarwata suta. Tapi kabingah eta teu semata-mata bingah teh abdi hoyong langsung damel di perusahaan. Tapi abdi ngemut deui. Ngemut deui positif negatifna abdi paminyepeng perusahaan. Ampun paralun abdi sanes nolak. Ampun paralun abdi ingah nakaranan di serenan perusahaan sakitu ageungna PT Jaya Makmur Abadi. Tapi langkung sae aki oge kemut deui abdi jalmi anyar pinangi. Naon aki pangna bisa langsung percaya percanten ka diri abdi. Abdi anu malang mangmulung teu ngartos naon-naon. Pang-pang nama eta ki. Alasan signifikan keur aki. Alasan itu jeung ieu naon anu bakal diomongkeun ku aki. Pania mawa hidup ka dieu sarua jeung nganteurkeun hiji jalma anu geus jelas jadi kepercayaan di aki. Ya tanah diri hidup marhali. Guys, ulah nanyakeun itu jeung ieu. Engke lamun rek nanyakeun mah lamun geus gawe tanyakeun nu teu ngarti, pelajari naon anu bakal ku urang rek dipelajari. Engke ngarti nama lamun geus gawe. Nah naon oge can gawe mah tangtu can ngarti. Sok percaya ka aki. Lamun hidup engke geus gawe pasti ngarti dina sagala rupana. Teu ngarti bakal jadi ngarti. Sabab di pagawean salawasna pasti diajar. Oh lagi. Perkawis Roman kumaha atunya? Naon dia tuh. Tapi teh hirup di Bandung teh sareng dijejehkeun ku Parohman. Perkara eta perkara nomor 3. Engke urang obrolkeun jeung Rohman. Manehna yakin pasti bakal bunga. Sukses. Lamun ningali babaturan sukses, manehna bakal bunga. Gimana gitu cicing teh? Alasan abdi di Cicadas ki. Abdi karurup di Bumina Parohman. Anu kadu bengkel. Bisa diatur. Nih. Honaki. Urang dalahar salareal. Kebeneran aya paniai curang ka dieu mawa ka bogohna. Kunaon kadon seuri. Yang siri we. Cik pania harita. Lantaran akina nyangkana teh marhali teh ka bogohna we keukeuh ti tadi teh. Padahal mah marhali jeung manehna teh da hubungan. Lain pania teh mika bogoh, lain pania teh mika cinta ka marhali, tapi marhalina sorangan anu teu pernah ngomong. Piraku teuing cek pania teh manehna anu kudu ngomong teh. Rakat deukeut geus. Tapi pania teu pernah ngadenge marhali ngomong itu, ngomong ieu nyetang we. Keur awewe nu berwibawa tangtuna era pikeun itu jeung ieu. Ngan beda. Sacara
eh, awak secara paroman pania nunjukeun rasa senengna, rasa dedeuh jeung cinta ka marhali geus katingal. Kitu hungkul bisana. Antukna sararea ge eueuh nu nolak. Ring harita init ka dapur. Rariuk dina meja makan. Marhali pamardani nu diuk ngareneng. Sedengkeun bumardani jeung pania anu sarua ngareneng. Sararea dalahar bala kecerakan bari ngarobrol. Marhali yen nepikakeun diberean deui deungeunna ku si Aki. Tentran marhali geus ujug-ujug geus we daharna. Ngantukna hengoy deui we nepi ka marhali wareg. Sararea beres dahar balik ka imah. Waktu anu nyarelek kepeuting. Kira-kira setengah 10. Mardani atanapi pania ditelepon kudu jadi bapak. Saterusna pania ngomong yen dirina keur aya di Cimahi jeung marhali. Lantaran si Aki dibejakeun kaperluanana ngondang manehna ka imah. Rahmat ngarti tur nganya. Antukna marhali jeung pania oge balik. Lantaran waktu anu geus mepet nyatana geus jam 9:30. Rek balik teh pamardani atawa Aki Mardani. Ngomong deui ka marhali ngaomat-omatan dina poe isuk kudu datang ka perusahaan PT Jaya Makmur Abadi anu aya di Jalan Bebas Kota Bandung. Atuh tang sanajan nganyakeun ke marhali dina hate mah bingung kudu kumaha manehanana kudu kieu kudu kituna. Manehna oge can ngomong ka Rohman, nah Rohman ngijinan atawa henteuna. Sabab manehna kumaha Rohman, sabab manehna hirup oge di Bandung teh nyaetana jeung Rohman. Kasebutkeun dimuliakeun teh ku Rohman, papanggih jeung pania oge nyaetana di Rohman. Piraku ayeuna ibaratna lupa kana teh kacang lupa kulitna. Kitu cek pikir marhali. Marhali sajroning nyupiran teu ngomong sakemek oge. Nepi ka pania hari tengah reret. Kang Marhali kunaon? Teu kunaon. Emang kunaon gitu. Eta geuningan teu nyarios tadi teh mending betem wae. Akang sariawan nya? Henteu. Kumaha Kang? Abisan Aki teh? Aki ke nuju akang nuju ngemutan kuwi teh. Teu gini emutan wae. Ieu botak. Kami botak akang lebar ieu rambutna mun sae. Sae gitu. Nya sae Urfania mah sae we. Oh gitu. Syukur atuh alhamdulillah dipuji. Ih, Mobil nyemprung harita nuju ka daerah Sukajadi. Anu tekung sirila mobil harita geus tepi deui heuleut sajam setengah beurina. Mobil geus tepi deui ka Sukajadi. Kasampak Parahmat anu keur diuk. Ngahaja jigana mangadagoan marhali, ngajak ngadokan nu jadi anak. Berangkat tinggali mobil nu asup jut bulanna tarurut. Parahmat anu nangtung harita ngabagiakeun ka marhali. Marhali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Cek Parahmat bari narima leungeun ti marhali nu suntangan, saterusna Parahmat harita nepakan kana tak-tak marhali. Ayo kajero dia. Parahmat pania jeung marhali harita rasip ka jero imah. Gek sararea diuk. Sedengkeun Ibu Rahmat indungna pania mah geus sare meureun adag eueuh. Pok harita Parahmat ngomong.